masak bingung, teu masak leuwih bingung. Sok tuh siga ayeuna ge abi ieu keur meresan bayem, meser bayem pantai bade numis tahu jeung toge. Asa teh nyambung atuh kan bae we tapi disyukuri we. Ulang heuleng rek masak teh tuh da naon, ieu teh naon nya entos we nu aya di warung tadi. Sabenerna mah tinggal disyukuri nu kieu wungkul ge alhamdulillah. Cobaan batur anu hirup di sarisi jalan ngan dodorong gerobak jeung anak pamajikanana. Nu kitu mah bener koreh-koreh cok rek dahar oge ngadadagoan heula meureun naon atuh rongsokan sigana teh. Ari abi mah ieu alhamdulillah atuh aya duit mah. Tapi anger we nu diaji teh bingung jeung bingung astagfirullahaladzim. Tinggal bersyukurna jeung nu panghese-hese nama da emang ngaji diri atuh sok. Padahal mah hirup urang geus aya ti ajalina rek kitu rek kieuna oge tah. Lanjut tos ieu tos masak toge jeung tahu. Abi di dinya langsung masak oge si bayemna. Terus biasa we eta bumbuna mah si bawang beureum jeung bawang bodas, tomat di mana-mana ge selalu hadir eta mah. Asa aya nu kurang urang ngadamel sambal goreng oge ieu teh di dieu teh. Sambal gorengna dikulub heula engke digoreng awet meh teu babari haseum.